Baheula mah kamar cicingna. Nah, budak ayeuna mah cicingna teh di kamar bae numpi. Nyekel HP, scroll TikTok, ningali pargoy. Bener tak? Intip mata ke gerawe. Lamun pamuda asup ka kamar intip, berarti pikiranna keur negatif tah. Cicing ayo we nyekrot TikTok. Jangan tanya bagaimana esok. Segala apanya ajengan nanya. Aing mah ajengan gaul lagi. Dayana mah ngaji teh teu kitu mah kalalabur. Ya bener teh. Lamun ngaji ayeuna mah teu laguan teh humoris tuluy kapur 15 menit teh. Tadi gagenengan geus aya nu tuluy hiji. Nya. Luka ka mana eta tuluy teh balik-balik deui deh. Buat tuluy eta kana liang. Teang are teang teh tadi aya ibu-ibu ka ditu tuluy tuh. Teu katingali buntutna yo. Ditingali teh bete siga senangna. Siga ngangkang leumpang naon ge. Bo, hei bo. Pamuda baheula mah cicingna teh di kamar eta. Ulinna teh di kolong. Pan imah baheula mah loba nu 3 tingkat, heuh. Di luhur beurit di anak hayam, heuh. Baheula mah imah teh henteu sigah gedong kieu, heuh. Baheula mah aya kolongan, abdi ge baheula keur ulin leutik teh di kolong we. Neangan naon? Biasana lamun ulin di kolong sok menang duit 500-an. Bener teh? Kokorehan, ari pas ningali pan baheula mah sok palupuh. Henteu ku palupuh ku papan ngan barolong geuningannya. Pas begitu ningali kaluhur Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi nu boga ieu mah eta keur cincang keling manuk cingkleng. Paingana eta ka kolong teh kadenge mani bluk. Sing horeg nu boga ieu mah keur cincang keling. Ari cek urang teh ieu mah rezeki pokona mah ieu mah ningalikeun we abi teh kitu toh. Ya Allah tabarakallah mani jamrong. Ari teu lila teh bu aya nu nyentak ka abdi. Allah jelemana tapi aya sorana. Eta nu nyentak ngomongna koplok. Eta abdi langsung keluar di kolong, ngejat langsung ka imah bapak. Aya nu nyarekan ka abdi kerulin di kolong, nyarekan kumaha ujang koplok. Aya cek si bapak teh saha jelemahna urang teang ku bapak ka imahna. Gagabah teuing geuningan ka anak bapak. Yo dodo si bungsu, abi teh pan si bungsu. De teang ku si bapak, cek si bapak assalamualaikum teu dibuka-buka eta setengah jam. Ari PT pas dibuka teh geus meujeun nangesan ka karek kaluar meureunna. Aya naon cenah Kang Ajengan? Tadi mana nyebutkeun koplok-koploknya ka anak kami? Nyebutkeun anak koplok. Anak aing tadi ulin di kolong sia ku sia di koplok-koplok. Akang lain abi nu koplok-koplok, abi teh keur cincang keling jeung pamajikan di sadana koplok-koplok. Ari cek bapak teh, "Dedek, mane atuh sok ulin ka kolong batur teu naon oge ya, nu koplok-koplokan eta mah lain nyarekan ujang lain." Ari kitu naon bapak keur ngalagu cenah salakina di kamar. Oh, keur ngalagu junjung cenah geura mani. Mani we abi teh nah ari pas buka kolor, Allah kadalah nu aing jadi badag kieu. Sing horeng digegel tongo. Pan ulina di kolong baheula mah. Ari tingali teh ya Allah mani herang siga pamatrokoh kol. Ya Allah tabarok papa, nu abi ngaherangan. Yo cek bapak teh maneh teh digegel tongo jeung tetep dedek. Ya ka dieu urang cokotan ku pentul korek dialaan baheula. Bu, hei. Kada bisa ningali abi teh ngabayangkeun eta. Nah, mulai mah balik ayeuna oge. Bu, pamuda teh pikiranna pikrun sahihun. Kudu boga pola pikir anu sehat ulah negatif wae pamuda teh ya. Matakeun ngayakeun rajaban ge tandaning pamuda urang Subul Agung pikiranna teh awas ayeuna pergaulan barudak pamuda. Ayeuna mah budak pamuda teh cicingna jeung HP WA-an we. Eling pamuda teu eling. Titah berjamaah kalah ngajedog di im. Titah
maca Quran kalahkah YouTube. Aya nu kitu aya di dieu. Lobana di dieu, mata ku ibu kudu diawasi eta budak. Da baheula mah lamun teh mah budak aya kahayang, da moal dibere HP. Paling ge cek bapana jang daripada beli HP mah tuh mending keneh urus doma. Mung bapak doma mah teu disada pencet ku sia huluna ngaberee. Mung bapak hayang doma hayang HP abi mah mung. Kulantaran geus lila-lila teuing heueuh atuh bapak ari kitu mah nya we nya eta teh urang kukut we domana ngan pedah ti ayeuna mah huluna nu bapak bujurna nu abi. Huluna nu bapak bujurna nu abi. Cek bapana teh jang doma tuh paraban pan perjanjian hulu mah nu bapak bujur mah nu abi. Ari dahar tina bujur tina sungut. Tina sungut berarti bagian bapak. Ari geus satahun kemudian eta doma ngajuru. Cek bapana alhamdulillah doma teh jang ngajuru. Cek anakna tong waka seuri bapak cek perjanjian bapak huluna abi bututna. Ari kaluarkeun eta ngalahirkeun tina bujur apa tina sungut? Berarti anak doma teh nu saha? Bu, hei bu. Ya Allah tabarakallah baheula mah di mana aya budak bobogohan lewat HP. Aya video call Allah baheula mah nya Allah. Urang ge baheula lamun bobogohan ukur susuratan. Biasa nyeun surat geuningan peuting-peuting, nyeun surat ngarangkai kata tengah peuting cek bahasana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipiheulaan ku pantun Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru baca. Rumasa teu baheula jadi santri siga kitu. Ari geus kitu teh surat ini ku kirimkan berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, berbicara tanpa lisan, senyum tanpa bibir, hanya untuk mengungkapkan perasaan bahwa aku sangat mencintaimu. Eta teh meunang ngarangkai kata sapeuting ditungtungan ku pantun buah jeruk, buah delima, tulisan buruk jangan dihina. Kalau ada jarum patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Sapeuting ngadaguan balesan, nah hari dibales isuk-isuk teh ukur kieu. Maaf aku sudah punya. Aduh, nyeri hati teh. Ku menangis. Leres Bu. Tapi kan budak ayeuna makan beda. Nongkrong di kafe, nongkrong di warung, nongkrong di sisi jalan, ngobrek HP, bari eswena ngopi yuk, kasaha ngopi teh kana baturan siaga di pinggiran sia. Babalagaan, ibu-ibu anu aneh mah, ibu-ibu mah leuwih aneh satus anak teh. Mun ikut dipoto jalan-jalan yuk, nyawe eswena mah jalan-jalan, tapi teh ngajedog di kamar. Aya nu kitu di dieu aya. Gula lobana di Sumul Agung. Bu, hei bu, didik pamuda sing sieun ku Gusti sesuai dengan tema menumbuhkan rasa takut kepada remaja milenial di era serba digital. Mata kurang sing sieunan budak leutik aya mah 3 tahun, anak abi ge anak abi da nyoho HP gaweana teh 3 tahun makani. Mata abi ge apal. Wahai tukang bakso, mari sini, aku mau beli apa lagi ke? Sabab di papatahan ku budak. Bu, maka setelah Pak lahirlah huruf mim. Pamuda, mimna adalah beteung. Artina naon pamuda? Mantul bakti minal haram. Cegah ieu beteung tina paharaman. Ulah nepikeun ka pamuda pagawean nyekek botol. Eueuh botol meuli tolak angin sakardus dileguk ku manehanana. Pas dileguk ku manehanana overdosis ngabudah tuluy maut asup ke alam kubur. Ditanya ku malaikat marok buka. Eta ceuk pamuda orang pintar minum tolak angin. Hei pamuda, lamun hayang mabok anu gratis tong ku tolak angin rek dibajaan ku abi naon cenah ajengan tai muning ku sia kuah. Lieur sia. Bu,
budak aya nama kreatif teu bisa mabok ku arak aya nama lem diisepan aya nu kitu aya. Hei pemuda, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Pales ya makan gitu. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak aku tak mau tak kataku mau tak ku tak mau tak aing mah saminggu eta ngapakeun eta tapi angus we. Sekarang tak aku tak Patakan mudah-mudahan we diamplop rada gede ngapakeun lagu eta mah nikot ku hese eta. Minuman keras apapun namamu tak akan ku minum lagi dan tak akan kerubuk lagi walau setetes. Dan narkotika apapun jenismu tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Apa tidak betul? Oh gitunya siap. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus. Gara-gara lecet. Aing jadi teureun nya lagu gara-gara Uce Ebah. Mana Ebah mana pangareutna hei. Pemuda hei. Al khamru umul khaba'is. Arak teh adalah biang kagorengan. Paman saribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Sajelema anu ngahakan arak nepikeun kana bateun maka yakin 40 poe moal ditarima salatna. Naudzubillahi min. Maka pemuda kudu bisa ngajaga kana beuteung. Isuk-isuk tuluy kawalungan nguseup. Ari aya nama kapan balong sok aya ciri na di dieu mah heueuh. Balong teh aya nu meunang diuseupan, aya nu teu meunang diuseupan. Cenah mah rek ngaladeleg heueuh. Lamun anu boleh dialadelegna cirina kunaon? Ku awi heueuh. Lamun balong aya awian berarti boleh tah diuseupan dialadelegna. Lamun eueuh awian berarti ulah tadi dieu mah aya kituna. Kapan pemuda ngacleng nguseup ulah ilik menang gurame asupkeun. Hati-hati. Kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bihi. Setiap daging anu jadi tina barang haram maka yakin neraka pangheulana ngalentang kana eta daging. Naudzubillah summa wa naudzu. Maka setelah huruf mim lahirlah huruf dal ayana dina suku. Naon tina suku? Dapul mapasid urang kudu bisa nyegah karena kagorengan tah eta pemuda. Di mana-mana aya kagorengan di lemur saha nu kudu bertindak pamud. Lamun aya nu judi saha nu bertindak pamud. Lamun aya nini keur gering pingsan di tengah jalan saha nu kudu mangku pamud. Lamun aya aki-aki keradan as-sholatu khairum minan naum. Lain minan naum atau minan naum. Matak pamuda ieu sok iringkeun ku pamuda hayang nyaho urang pamuda Sumul Agung hudang jam 4 neangan barudak sing ngaji asup ka pengajian. Coba lamun pamuda Sumul Agung bisa kitu hebat pokona mah. Pamudana kudu ngaji lain ieu mah aki-aki bae nu ngaji teh. Aki-aki mah kapan geus rero jeung nini mah heueuh. Aki ci abi ya ka dieu urang ngaji sok urang papatahan ci abi ki ku abi ditungtunnya sok baca sirotol ci aki sitolol sirotol sitolol ladina tadina aing mah sirotol ladina
si tolol tadina geus hese aki-aki mah ki goiril magdubi gurawil mang muhdi tak usah kai mamuk tang urusnya mah balik we ka itu ya aki hei wayahna ayeuna maju balik amalkeun bismillah 20 hiji kulhu 3 kali kade nyusurnya nyusur oh nya ajengan atuh balik ka imahna kaninina mah cek ajengan abah kudu ngamalkeun hiji kudu maca bismillah 2 hiji kulhu 3 kali nomor katiluna kudu nyusu manya teuing ajengan ngomong gitu demi Allah eta mah ajengan mah eta Pak Ustad dan moal mungkin bohong Pak Ustad mah abah teh kudu sering-sering nyusu asyik eta ka imahna ngagantel bade nini apa meureun nini nya nini maka panana nyangigir kabelah katuhu susu teh ngaplek kabelah kenca tuluy nang karak nang puyak pa nini mah nang kuban mani ipis siga opak atuh nini nah atuh datang ka abdi ajengan ari ajengan mamatahan naon kasih abah yeuh mah ku abdi teh diburukan si abah teh kudu ngamalkeun bismillah 2 hiji kulhu 3 kali tuluy kudu nyusur paingana eta cenah ujang ari kitu naon mah eta aki-aki sapeputingan nyusu bejeng nyusu meureunana salah paham dititah nyusur kalah nyusu sekalian nyusu ge kapanan napel jeung huntu-huntuna kan geus make huntu palsu geuning aki-aki mah heuh sebatak sok ayeuna mah nu ngaji teh pamud aya di dieu pangaosan pamuda mingonan aya pamuda mingonan di dieu aya osok ngaraji tara sok abringkeun ku ece barudak pamuda teh sing pangaji ayeuna kan urang keur Isra Mi'raj saro aitu min haramin sakali ewang atuh ebah saya capek atuh balikan deui saro aitu min haramin lailan ilal aqsai kama saro badru fi dajimina dulami Kangjeng Nabi diisrakeun kawit di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa kalayan berjalan wengi Kangjeng Nabi kaya bulan dina angkatna wengina dina cepat berjalanan teu aya bandinganana siap bu 1 2 3 pro ari ece nu kitu mah teu bisa andaikan matahari terbit dari barat tak akan goyah cintaku pada Ebah apapun yang terjadi aku tak peduli rela ku mati demi dirimu Ebah ngajawab isuk-isuk bari nyangu yang ku sayang padamu ala kecot cek salakina eta si Ebah balik ngaji beuki edan bu hei ari kakawihan teh nu sae nu kaharti ku akal lamun keur ngasuh budak teu ceuk keur ngasuh budak pan sok rada ngareunahnya budak teh diasuh kurang dieyong-eyong kurang insyaallah ya Allah syara'aitu min haramin cek budak iya
sanes kitu cep atuh mah nikah cep kieu ya atuh sanes aya anak nana hatena goblok inung aing teu ngaku ka aing. Dendam anakna 20 tahun masih keneh ingeteun. Ini ka Jakarta, di Jakarta balik mawa Fortuner cek inungna anak mama atas sukses. Cek anakna mama caha. Aya nu kitu aya. Bu wios naos heula wios. Lamun cek abdi ayat Al-Qur'an tuturkeun Allahnya Allah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laila. Cenah geus. Lailan minal masjidil haram aduh heunga meureun maneh mah udah bae super ulah udah bae super heunga udah naon atuh ajengan sampurna mil sampurna mil abdi mah dah. Bu, kita teliti ayatnya demi kata. Subhana maha suci Allah. Ari subhana teh kalimah tasbih. Cek dina mantek mah kalimah ijaz, kalimah ringkas ngan pedah satu kata tapi luas maknana. Eta teh asal makna kata mah subhanallah alladzi Allahna dibuang. Sabab ijaz cek mantek mah ngan moal apal mantek mah cuma bagian santri eta mah pan baheula ge ngaji kantun susuratan hungkul heeh dina tukangeun bornya diraregan geuning ku ajengan teh awe di dieu lalaki di dieu hayo we eta teh silih hotel kitu teh nya menikot sigah nu romantis heeh aku padamu cenah ge cintaku padamu tak akan pernah layu pret sia Maha suci Gusti Allah narohkeun kasucianana demi naon? Demi ngabenerkeun pemberangkatan Kangjeng Nabi Isra maka setelah subhana lahirlah asra ngaberjalankeun Gusti Allah. Punten Bu, ari Kangjeng Nabi berjalan apa diberjalankeun? Berjalan apa diberjalankan? Saha nu ngaberjalankeun? Saha nu berjalankan berarti di dia aya nu aktif aya nu pasif. Nu aktif nasaha Allah, nu pasif nasaha Kangjeng Nabi Muhammad. Ari ibu sok Isra Mi'raj tara malam Jumat sok Isra Mi'raj tara salaki sok Mi'raj tara dina ketika ece malam Jumat Mi'raj ngabunuh 70 Yahudi kudu aya nu pasif kudu aya nu aktif. Ari nu aktif bapak atau ece? Hah? Nu aktif bapak atau ece? Rata-rata heueuhnya lalaki mah sopang aktif mah 5 menit ngeleng lah misi RTG cenah abdi mah kuat Ustad minum ekstra jos minum kuku bima campurkeun jeung endog meri ngabulaeh sia anger ikut garena si eta seri euy saha ngaranna eta si Yuyun lain lamun bapak aktif ibu kudu pasif lamun ibu aktif bapak kudu pasif lamun bapak ungked-ungkedan ece cici tong milu nuturkeun moal angeus-angeus. Nah lamun
joget di luhur bapak cicing tinggal nang karak ngareunah tuh. Leres teh Bu. Tah dina Isra Mi'raj oge Allah nu aktifna Kangjeng Rasul nu pasifna. Mata teh hatiku akal. Kangjeng Rasul bisa berangkat Isra Mi'raj hanya sepertiga malam. Pan ku Abu Jahal mah dibohongkeun eta teh. Da eta mah lain ukuran perkara melalui akal, eta mah kudu jeung iman. Punten Bu, abdi berangkat di Cilamajang ka dieu make baju. Ari teu apa dina jero baju teh aya sirem. Sirem teh dibawa ku abdi teh ka Sumur Agung. Begitu diuk di Sumur Agung sirem keluar. Papangi jeung babaturanana ngawadul eta sirem. Cek sirem nu dibawa ku abdi urang mah bieu geus di Cilamajang. Cek sirem urang Sumur Agung lah teu percaya aing mah. Ari kitu kumaha ya urang oge ti Sumur Agung lempang ka itu ka Cilamajang eta teh 2 bulan lamun teu eureun. Panyata ing maneh jam sabaraha maneh tadi di Cilamajang? Jam 8. Manyata ing setengah 8 geus di Sumur Agung. Tuh, ayeuna jawabanana sababan kaula mah dibawa ku saha? Ku saha? Ku saha? Alhamdulillah aing disebutkeun kasep hanya karena kuning ini. Lamun ku parawan mah aing bungah meureunna. Sirem nu lempang apa dedek nu lempang? Nu lempang namah dedek sirem mah dibawa lempang. Matak moal ka harti ku akal. Sabab bahasana ge asro Kangjeng Nabi teh diberjalankeun ku Gusti. Matak naik buruk cek gujlek cek gujlek cek gujlek. Ngareunah teu meunang dataran, teu meunang anu tinggi, teu meunang hendak rata we kabeh ku buruk mah. Leres teh Bu? Matakan kasalaki ge kudu kitu, rek capek rek teu capek kudu ngareunaheun perjalanan teh eceu mah tinggal nang kara. Lamun eceu adrug-adrugan bae ari bapak ka mana nya kau? Sok, bener teh? Matak mendingan cicing kieu we. Siga gebog, bener siga gebog. Cenah ujang da eceu mah eueuh tamangan eta we anu coklat atubikeun sing jadi tamang. Ayud. Mani ayud ya Allah tabarakallah. Apalannya nanya ujang mah nya apanya? Apa ada ajengan mah atuh ngapoe-ngapoe kitu anana oge. Dawuh hiburanana. Daripada capek diomongkeun batur pan ajengan mah kapanan eueuh ngeunahna. Ajengan mah ngeunah teh cek masyarakat. Ajengan di sarung wae cek masyarakat teh tuh cenah ajengan burut. Ajengan mah benerna. Ajengan ulin ka sawah piragen ningali sawah cek masyarakat tuh cenah ajengan teh dudunya. Bener teh Bu? Pan ajengan mah kitu kur diomongkeun batur hungkul heuh. Padahal mah ajengan mah cek masyarakat mending ngeunaheun nya eta ajengannya awak lintuh pamajikan geulis heuh. Da rata-rata pamajikan ajengan mah geulisnya. Geulis menyating kasepnya. Ya Bu, tong sok ngomongkeun ajengan, komo ngagoreng-gorengkeun ajengan. Biasana mah jelema atawa masyarakat nu sok ngagorengkeun ajengan, biasana mah paeh teu bisa leumpang. Geningan telat nu tukang memikir nanya loading eta teh masih keneh 3G upgrade atuh kana 4G keun kana 5G keun mah ih telat mikirna ih lemot ih naudzubillah min daek atuh daek semua naudzubillah min daek naudzubillah min dalik daek Bu oh Bu ajengan mah kakarek-karek barang hakan Bismillahirrohmanirrohim tok assalamualaikum cek aing datu saha ya kakarek-karek ngahuap dilesotkeun sangu teh pas dibuka geuningan si RT aya naon atuh si RT ka aing teh ngaganggu kakarek-karek dahar punten Pak Ustaz pamajikan rek ngalahirkeun ku abdi teh masih anu ngareunhan aing kudu tanggung jawab geuningan lain kitu pangadongaankeun atuh nam ka itu rek ditingali we ka itu pate nyakar ngap-ngapan ari cek abdi teh ku akang rek didongakeun bismillahirrahmanirrahim hanah waladat Maryam Maryam waladat Isa
Aminah waladat Muhammad. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil ma'bud. Sok, eta teh kudu apa doanya teh sok bareng 1 2 3 pok. Paraji di dieu aya paraji eueuh. Ieu bisi tengah peuting pamajikan rek ngalahirkeun. Kuduna neang ajengan maka itu mah bisi ajengan keur cincang keling kumaha. Ari kitu mah urang bisa apa-apakeun. Hana waladat Maryam. Oh! Maryam waladat Isa. Aminah waladat Muhammad. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil ma'bud. Sok bareng satu kali lagi 1 2 3 pro. Hanah malikil ayam nah maneh mah. Hanah malikil ayam. Hanah waladat Maryam. Hanah malikil ayam, hanah malikil ayam. Ih amit nih orang Sumur Agung ini. Ya Allah tabarakallah mintul otakna. Sekali deui Pak singkat alar. Hanah waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Aminah waladat Muhammad. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil ma'bud. Pok Hanah Maryam Isa Aminah Ukhruj ayyuhal maulud bihaqil. Nyangakeun kok eta doa para girek ngalahirkeun. Bacakeun doa eta 3 kali, jampekeun kana cai, inungkeun kanu rek ngalahirkeun, mun teu kaluar wae pencet habak. Buntanggul teuing itu budak teh kalah ngalawan di jero. Nolol keluar asup deui ka jero. Naon pan asup ka jero deui heueuh cenah baheula mah bapak teh cenah botak ari pas ningali keluar geuningan jabrik asup deui tuluy ka jero. Bo ketika Kangjeng Nabi diisrakeun bahasa Nabi abdihi. Naon maksudna pangna Allah teh langsung ya ajengan lamun Allah bisa ngucapkeun langsung pan bisa wae. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa teh lamun kitu. Bisa teh. Bisa tetapi Allah ngagunakeun bi abdihi hiji sabab Allah ngakukeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh adalah hambana Gusti. Urang ngaku ka Allah sebagai pangeran urang ngaku. Tapi belum tentu orang diakukan ku Allah sebagai hamba Allah. Tak iya bahaya. Kangjeng Rasul mah langsung diakukan bi abdihi ka hamba Allah. Nabi Muhammad mah langsung diakukan ku Allah. Tapi orang mah ngaku ka Gusti Allah. Tapi Allah belum tentu ka orang ngaku sebagai hamba. Nah betul. 2 nandakeun ku bi abdihi jasad dan waruhan. Kangjeng Rasul berangkat nak melalui ruh jeung jasadna. Subhanalladzi. Teruskan. Balikan deui. Subhanalladzi. Lain kitu abi mah tadi nyontohan lain kitu. Laila. Kok ini Laila. Iraha Kangjeng Rasul berangkat nak lailan dina waktu penting. Eta teh jadi contoh ke urang di mana urang rek berangkat ke Gusti Allah. Gunakeun waktu penting ketika batur hees urang mah ngadoa. Betul tidak? Doakeun Bu salaki teh nu keur usaha
Penting orang ngadua, salat duha orang ngadua. Ningali salaki lempang rek macul ka sawah, urang milu ka sawah ngadua dina sisi galengan cek urang, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anjilhu, ya Allah lamun teh mah rezeki abdi aya di langit turunkeun Gusti. Begitu salaki macul gubrak ka lapopat mangar. Oh berarti doa aja teh diijab. Cek salaki teh alhamdulillah keur mah haus aya kalapa dibelah diinum macul deui. Cek pamajikan, Allahumma in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu, Gusti lamun teh mah rezeki abdi aya di bumi pangaluarkeun. Begitu salaki kecok macul rabang belut keluar. Sok doakeun komo dina waktu penting mah khususna komo keur anu jomblo ya hei nu jomblo hei ngadua ka Gusti Allah, ya Allah abdi teh hoyong jodoh anu soleh, hoyong jodoh anu kasep, hoyong jodoh anu lintuh. Neng tos nikah teh aja ini lintuh neng. Subhanalladzi asra bi abdihi laila, berangkatlah ka Gusti Allah dina waktu penting. Ketika orang rek berangkat ka Gusti Allah dicontohan ku Kangjeng Rasul, belah heula dadana, beresihan heula dadana, beresihan heula kokotorna, kakarek urang munajat ka Gusti Allah melalui salat. Sabab cek Kangjeng Rasul as-sholatu birajul mukminin, beresihan heula kalbuna kakarek salat. Arek salat inget kana mobilna tunda. Arek salat inget kana motorna. Arek salat inget ka Bang Emokna. Bayar heula ebah sia teh. Bang Emok mah kapan lamun datang lohor asar teh ngadagoan keneh da ebahna kapanan di ditu di kamar nyumput. Hoyok be bari ngusapan geulang tina Bang Emok. Usapan we geulang teh pamere ti Bang Emok. Aya nu kitu di dieu aya. Bu, hei Bu. Alladzina yakuluna riba. Allah gitu. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Jalmi anu tukang ngadahar barang riba di yaumul ba'as bakal dihudangkeun sapertikeun jelema edan gelok nyerupaan ka setan. Naudzubillahi min. Arek salat inget ka salaki na. Hoyong anu aman hoyong kupingkeun abdi. Arek salat inget ka salaki na sodakohkeun heula. Kasaha ujang? Kata tangga janda muda anakna dua salakina kata berakuda. Bu, salaki rezeki sanes. Salaki rezeki sanes. Kulantaran rezeki sodako. Ketika urang rek munajat ka Gusti Allah, beresihan heula kolbuna anu nyantel kana dunia kudu diberesihan ulah boga sangkaan dunia anu bakal ngalanggengkeun. Sabab ayeuna urang ngadekul di dieu belum tentu isuk ngadekul di dieu heueuh. Piraku sapeuting rek ngajedog di dieu. Bener tuh Bu? Ayeuna urang kuat isuk belum tentu kuat, betul? Ayeuna urang seuri belum tentu isuk masih kena bisa seuri, betul? Ayeuna urang di alam dunia belum tentu isuk aya di alam dunia masih keneh bisa isuk. Kadang-kadang urang asup ke alam kubur, ke alam barzah. Sedangkan malaikat asup kana inung suku barat kana nyawa. Rek si Mimin, rek si Mumun diberat eta nyawa tina inung suku nepikeun kana tuur. Begitu malaikat meureut nyawa tina inung suku nepikeun kana tuur, cek malaikat ieu si Mimin masih imut kana sawah. Dina tuur istirahat lila. Cek Allah, malaikat tinggalkan si Mimin. Sing
tobat heula singtong mikiran heula sawah. Begitu mimin inget astagfirullahaladzim, ya Allah hampura abdi. Kakarek malaikat naik nepikeun kana boja naik kana boja dipeureut barebu-rebu urat sarak dipeureut ku malaikat maut. Begitu naik kana bujal ieu cemimin inget kana BPKB motor anu digadekeun ka leasing. Cek mimin motor BPKB na di leasing keneh can kabayar. Mangkaning ada teh kojor. Cek Gusti Allah tinggalkan malaikat si mimin sing ingetan heula kana BPKB anu aya di leasing. Diantep heula ku malaikat istirahat. Lamun mimin inget kana BPKB motor nu aya di leasing 2 jam, masyarakat eta si malaikat eureuna 2 jam tah dina bujal. Naik tina bujal set nepikeun kana tenggorokan kakarek cek Allah. Wa antum hina idzin tadurun. Ketika nyawa geus nepikeun kana tenggorokan penentuan di dieu tobat atau waktu tobat dihampura atau waktu dihampurana iman atau kupurna. Sedangkan kapan dina sakaratul maut datang indung urang mamawa cai sabab urang keur haus punten Bu. Lamun diibaratkeun gunung laut Cipatujah dipake nginum jelema nu sakaratul maut punten moal lantis keur nubaran dahagana. Iya ka sakarat keur meuseuhna haus datang indung urang mawa gelas neng bade eueut neng cek urang teh bade mamah cek indung urang neng mamah geus maot ti heula ngan. Ketika mamah maot yakin pangeran teh lain Allah, pangeran teh adalah Nabi Isa. Tingali dina kitab Daqaiq sok mun teu percaya mah. Lamun urang di dinya nyokot cai tuluy dileguk nekatkeun Nabi Isa adalah pangeran dicabut ku Allah punten di dinya ti salat keimanan kupur mautna. Mata malaikat Jibril cerik hareupeun Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul Jibril kunaon maneh cerik? Sabab kaula ningali urang sumul agung maot teu kabawa iman jeung Islam dina sakaratul maut. Bu, ketika Kangjeng Nabi dongkap ka bumi Siti Aisyah ebog dina lahunan ditinggalikeun ku Siti Aisyah aya huis di Kangjeng Rasul 18 huis. Ari ece ketika salaki ebog dina lahunan sok dihitung tara huisna. Hitung ya eta teh sunnahna Siti Aisyah. Dihitung sok dina sirah aya sabaraha, kana halis aya sabaraha, kana kumis, kana jangot, asup kana kelek, hitung ku kalkulator, setorkeun ka Cilamajang. Lamun huwisna geus aya 100 eta salaki ece berarti 100 poe deui teh maot. Ih tanda-tanda kematian teh kapanan tilu nu daet heueuh. Hiji di mana jelema geus huwisan tah sabulan deui eta mah. Nomor kaduana lamun huntuna geus pohang saminggu deui eta mah. Aya nu pohang di dieu aya. Katiluna lamun kulit geus peot tah 3 poe deui sia eta mah. Aya nu peot di dieu aya. Tanda-tanda kematian nomor katiluna lamun teh mah geus teu serab matahari tah berarti tereh tah. Lamun urang ningali matahari tuluy geus teu serab tanda-tanda urang tereh dijemput ku malaikat maut. Nomor kalimana irung rebeh. Lamun irung geus rebeh tah eta mah 2 jam deui ge tuluy. Ya isuk balik ti dieu atawa peuting ayeuna balik ti dieu geraneangan kaca masing-masing. Tingali irung teh rebeh atawa henteu. Lamun irung ece naik ka luhur ngarebehan siga sunggokong tah berarti ece teh tereh maot. Bu, ketika Siti Aisyah ningali huis di Kangjeng Rasul nangis Siti Aisyah kecelah kana damisna Kangjeng Rasul. Suruh Kangjeng Rasul kunaon bager meke nangis? Cek Aisyah Kangjeng Rasul teh tereh pupus sabab geus aya huisna. Ari kitu sedih anjeun kantengan sedih ya Rasulullah. Ya Aisyah mayit ge leuwih sedih tibatan maneh. Kumaha sedihna mayit ketika mayit digotong ke tengah iman rek dibuka bajuna punten. Ieu mayit ketika maot roh kaluar tina 2 jalanna. Aya nu kaluar tina baham, aya nu kaluar tina munmunan. Matak teu aneh lamun teh mah aya nu maot sok bolotot ka luhur. Aya nu kitu aya. Tah kakarek urang tutup bismillahi wa ala millati rasul
lillahi sallallahu alaihi sakali deui bismillahi. Iya teh doa nutup mayit aja kok teu apal-apal nu kitu-kitu acan. Sakali deui ya ilmu ya balik ka imah bawa eta. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam po. Bismillahi. Tah kitu sok lamun salaki maot teh tutup beuceut buat teh. Lain ieu mah kos di Tangerang di ditu aya Pak Haji. Pak Haji meureunan keur cingcang keling jeung Mah Haji tengah peuting jam 2. Hoyong cingcang keling ari geus 5 menit eta Pak Haji teu usik-usik. Eta sinini lompat ke ajengan poho teu di baju. Ketika ajengan muka panto Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nenek bade sedekah. Ulah lompat ke ajengan salaki maot tutup kurang bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi saprung bismillahi. Tah ilmu mamah menang naon pengajian menang doa pergi nungkuk bapak kumaha baca anak bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sok pagrapeureum aya urang tungkuk. Bu ketika mayit dituna di tengah-tengah imah kemudian rek dibuka ieu bajuna ku gunting ruh di luhur ayang-ayangan ngoceak maratan langit ngejerit cek eta mayit ya ghasil la tanza siabi illa birifkin. Hei jelema nu rek kadusan kami teu meunang maneh buka baju kami tarik-tarik teh terkecuali kalawan alon sabab awak kami geus pejet lantaran sakaratul maut. 2 ketika mayit rek dipandian roh ngagorowok ti luhur kumaha bahasana ya gusan la tasuba maka harrat. Hei jelema nu rek ngadusan kami pamanang anjeun wacarkan cai kana awak kami kana cai anu panas. Naon sababna? Sabab dina poe ayeuna awak kami geus tutung lantaran panasna sakaratul maut. 3 ketika mayit rek ditutup geus dibeungkeut ari dia beungkeut 5 apa beungkeut 4? Hah? Beungkeut 4 apa 3? Lamun nu soleh 3, lamun garong lauk 10 cekek habek. Bu, hei bu. Ketika mayit rek ditutup ku kapas ieu raraina roh ngagorowok deui ti luhur. Ya jamaati, hei jamaah kami, ulah waka ditutup Pak. Naon sababna? Sabab dina poe ayeuna kami rek perpisahan jeung anak kami, rek perpisahan jeung pamajikan kami. Dari Allah anak aing, pamajikan aing moal ningali kana rupa aing nepikeun ka poe kiamah ayeuna terakhir. Matakan cek ajengan lamun rek ditutup ieu raraina maot neng ujang hei pamajikanna ka dieu sok tingali tah bapa anjeun sabab eta teh perpisahan nepikeun ka poe kiamah moal papanggih deui. Bu urang moal salilana di dieu isuk urang bakal Isra Mi'raj. Isra digotong ku keranda ti imah menuju kuburan Isra ngaranna. Tuluy Mi'raj, ieu Mi'raj roh disetorkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, disetorkeun ka Nabi Adam di langit kahiji, disetorkeun ka Abul Basar, disetorkeun ka Gusti Allah. Isra Mi'raj urang sakedeung deui. Pan pasaran geus ngomong ka urang unggal poe, undur ilayya bi aqli anal muhayyali naqlik ana sarirul manaya kamsaro mithli biniflik. Palikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungeun. Sakedeung deui urang bakal panggih bakal papanggih jeung malaikat munkar jeung nakir ka alam barjah bakal asup. Bu ayeuna urang munajat ka Gusti Allah ngiringan ka abdi
Peremkeun socana, tungkulkeun mastakana, khusukkeun hatena ka Gusti Allah. Ulah aya nu melong ka dieu urang munajat ka Gusti Allah. Peremkeun matana 1 2 3 tungkulkeun ieu mastakana. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika abdi peureum ya Allah, maka teu aya anu katingali ku abdi terkecuali poek. Ternyata poek ialah Gusti bayangan abdi sapertikeun abdi aya di alam pakuburan. Ketika abdi peureum, maka nu katingali adalah jasad abdi geus aya di alam barzah. Geningan eta teh awak abdi Gusti. Geningan eta teh awak abdi anu geus dibungkus ku boe. Baheula eta awak teh anu sombong diajak kana berjamaah. Baheula eta jasad teh anu sombong diajak kana pangajian. Baheula eta sumutna sok dipake nyarekan salaki. Baheula lisan abdi sok dipake nyentakan ka pamajikan. Baheula lisan abdi sok dipake nyarekan kanu jadi inu. Baheula ketika di alam dunia lisan abdi sok dipake nyentak ka bapa abdi. Baheula lisan abdi ketika di alam dunia sok dipake nyentak ka anak abdi ku pedah bandel. Ayeuna mah geus teu bisa usik-usik acan terbujur kaku aya di alam barzah Gusti. Baheula mah ieu awak ieu beungeut anu pinuh ku perhiasan. Ieu beungeut baheula anu sok dibedahkan, ieu beungeut baheula anu dilipstikan. Geningan ayeuna mah geus di alam pakuburan mah geningan dikorohotkeun ku cacing. Geningan ieu badan baheula anu sakitu mulusna. Geningan ieu badan anu sakitu alusna. Gening ayeuna mah beak ditamrong ku bilatung. Gusti, ketika dina malam kahiji roh minta izin ka Gusti Allah, dina malam katilu Gusti izinan abdi rahayang ningali kana jasad abdi. Eta roh diizinan ku Allah ningali jasad dina poe katilu. Dina poe katilu ketika urang aya di alam barzah, eta jasad-jasad urang tina liang irung, tina liang ceuli kaluaran getih kusabab panasna taneuh dina jero pakuburan. Dina wengi kalima ieu roh minta izin ka Gusti, Gusti abdi hoyong ningali jasad abdi. Dina dintenan kalima nu kaluar tina irung, nu kaluar tina ceuli lain getih tetapi getih campurnana. Dina wengian katujuh roh minta izin ka Gusti, Gusti abdi bade ningali jasad dina alam pakuburan. Roh diizinan ternyata dina wengian katujuh ieu jasad geus bitu beteungna. Begitu bitu beteungna maka 100 meter ka katuhu, 100 meter ka kenca ieu cacing ngame kana bangke urang. 100 meter ti katuhu, 100 meter ti kenca daratang ieu cacing menuju kana awak urang namrong kadinya. Gusti, awak abdi baheula anu dipake sombong, anu dipake adigung, ayeuna mah geus teu bisa nanaon beak dihakan bilatung buruk parimang bacin. Gusti, hampura lisan abdi. Rumaos abdi ketika di alam dunia, ieu lisan abdi sok dipake nyeuselan ka caroge abdi. Padahal mah caroge abdi ini isuk-isuk balik sore nepikeun ka sukuna barulah demi nganakahan abdi jeung anak abdi ya Allah. Tapi balik di pagawean ku abdi sok kalah dicarekan jeung abdi kadang-kadang boga paminta anu di luar kakawasaan jeung kadugana ya Allah. Gusti, hapunten lisan abdi. Rumaos lisan abdi sok dipake nyarekan pamajikan. Anu padahal mah pamajikan teh hudang sare tuluy salat. Geus salat asup ka WC gumah wadah, geus gumah wadah nyese. Geus nyese tuluy ngamanian anak, geus ngamanian anak tuluy nganterkeun ka sakola. Geus nganterkeun ka sakola tuluy masak keur abdi. Tapi kadang-kadang pamajikan abdi ku abdi setelah disentakan kedah masakna teu ngeunah Gusti. Kedah masakna kurang uyah ku abdi kalah sok diseseka jeung bari dicarekan dugikeun ka ceurik ieu pamajikan abdi Gusti. Hampura lisan abdi ya Allah. Gusti, hampura lisan abdi.
rumah saya lisan abdi sok dipake nyentak inung abdi. Anu padahal mah inung abdi baheula ngandung salapan sasi. Nang kuban heungap, nang karak heungap. Nyangigir teu ngeunah sare sabab aya abdi dina jero beuteung. Tuluy dugikeun ka ngalahirkeun abdi geus teu kahitung duka sabaraha tetes getih anu kaluar tina rahim ibu abdi. Duka sabaraha ribu tetes anu kaluar tina palawangan ibu abdi dumikeun ngalahirkeun abdi. Duka sabaraha jahitan anu dijahit demi ngalahirkeun abdi ya Allah. Tuluy ibu abdi ketika abdi ngal dilahirkeun, abdi berhak alam dunya. Setiap penting abdi rewel henteu sare, kadang-kadang inung abdi ti jam 12 nepikeun ka subuh teu ngirimkeun soca sabab abdi teu bisa sare ya Allah. Tapi ayeuna ya Allah, abdi geus dewasa. Kadang-kadang abdi mangeunah dahar teh jeung daging, kadang-kadang abdi mangeunah dahar teh jeung lauk, tapi inung abdi mah nyocolan uyah. Abdi mah kadang-kadang sare dina kaayaan seubeuh, tapi inung abdi mah kadang-kadang sare dina kaayaan lapar. Lamun abdi, inung abdi ku abdi ditawisan emam paribahasana geus wareg, padahal mah lain geus wareg tapi teu aya deui sangu terkecuali kanggo abdi inung mah lapar abdi mah dahar. Kadang-kadang aya enog hiji oge digoreng, disumput-sumput ku inung. Dibikeun ka abdi nepikeun ka bapa mah ulah ngadahar paribasa jeung anak. Tapi ayeuna ya Allah abdi geus dewasa. Kadang-kadang inung asup ka imah menta beas ge kalah sok dicarekan. Kadang-kadang inung minta duit oge ka abdi. Kadang-kadang si abdi teh mah hampura rek bebejang heula ka pamajikan. Padahal mah inung teh tanggung jawab abdi, tapi abdi sok kalah sieun ku pamajikan. Ya Allah, hampura abdi Gusti. Pangmika nyaahkeun ibu abdi anu aya di alam dunya eta nepi nu tos aya di alam dunya Gusti. Pangmika nyaahkeun anjeunna sapertikeun anjeunna mika nyaah ka abdi. Gusti, titip putra putri abdi ya Allah anu nuju aya dina pangaosan. Titipkeun ilmu kana hatena sing bisaeun anak abdi maca Fatihah. Sabab teh mah khawatir lamun teh mah abdi maot eueuh nu bisa ngintunan Fatihah. Batur mah belum tentu ingetin ka abdi, tapi anak abdi nu jadi aset ya Allah. Lamun ku Allah teu dipasihan ilmu dina dinten ayeuna, lamun teh mah ku Allah teu dipasihan ilmu dina detik ayeuna, kumaha lamun teh mah abdi maot saha anu macakeun Fatihah kanggo abdi Gusti? Saha anu bisa macakeun Yasin kanggo abdi ya Allah? Gusti, ieu sadayana badan abdi kagungan Gusti. Hapunten panangan abdi ya Allah. Anu sok terkadang nyabak anu sanes sabakeunana. Hapunten patuangan abdi ya Allah anu sok terkadang nuang kana barang haram. Hapunten sampean abdi ya Allah anu terkadang sok ngalengkah kana perkara anu pimaksiateun ya Allah. Gusti, pangmasihankeun kana kolbu abdi cahaya hidayah. Pangmasihankeun kana kolbu abdi cahaya taubah. Abdi isin pepenak sareng Gusti lamun teh mah abdi teh acan ditampi tobat abdi ya Allah. Sedangkan basa abdi anu sakieu seueurna, lamun teh mah abdi teh tobat ayeuna teu dipasihan hidayah ku Allah. Tuluy abdi maot teu kabawa iman jeung Islam, abdi cilaka ya Allah ti mimiti alam kubur nepikeun ka alam neraka, abdi disiksa terus-terusan. Ya Allah, penglengkahkeun ieu sampean abdi menuju berjamaah ya Allah. Pangangkatkeun ieu panangan abdi menuju takbiratul ihram ya Allah. Sabalamun ada mah abdi ayeuna teu takbiratul ihram, Gusti tos nyampakeun orai sujaul akro kanggo nyoco abdi ya Allah. Sedangkan dina katerangan lamun orai sujaul akro nyoco kana inung suku nu ngagolak adalah mun-munan abdi ya Allah. Gusti, dina wengi ayeuna
abdi ngecelakeun cai soca sebagai cai soca tobat ya Allah. Jantenkeun ieu cai soca sebagai kifarat kana dosa-dosa abdi ya Allah. Jantenkeun ieu cai soca sebagai cai soca pani istina neraka na Gusti ya Allah. Gusti, abdi adalah jalmi kotor, tetapi abdi teh hoyong tepang sareng Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdi yakin Kangjeng Rasul nguping kana doa abdi ya Allah. Abdi hoyong kenging syafaat Rasul ya Allah. Abdi hoyong ningali pamenteuk Kangjeng Rasul anu sakitu kasepna nu pinuh ku cahaya ya Allah. Gusti, takdirkeun abdi hoyong tepang sareng Kangjeng Rasul sanaos dina ngimpen ya Allah. Takdirkeun abdi pemenang sareng Kangjeng Rasul sanaos dina ngimpen ya Allah. Takdirkeun abdi pemenang sareng Kangjeng Rasul sanaos dina ngimpen ya Allah. Rindu ya Allah ka Kangjeng Rasul. Abdi rindu ya Allah. Abdi rindu ya Allah ka Kangjeng Rasul. Gusti, panangan abdi nu sok diange maksiat ku abdi, tapi abdi hoyong suatu saat panangan abdi dicepeng ku Kangjeng Rasul. Tak abdi nu pinuh ku maksiat hoyong suatu saat digendeng ku Kangjeng Rasul. Ya Allah, hijikeun abdi sareng putra abdi di surga Gusti. Hijikeun abdi sareng istri abdi di surga Gusti. Hijikeun abdi sareng caroge abdi di surga Gusti. Hijikeun abdi sareng ibu rama abdi di surga Gusti ya Allah. Bari tiasa tatanggian sareng Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rizqna syafa'ah. Allahumma ja'alna min ahli taubah waj'alna min ahli maghfirah waj'alna min ahli mauti husnil khatimah waj'alna min ahli la ilaha illallah waj'alna min ahli jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.